Otak mana mesti simpen di mana? Belum. Mama. Masalah gede berer. Kesempatan main jelaskan nih, jelaskan. Aing teh yang beli kamera supaya karya aing teh leuwih halus. Tapi teh kitu carana oke jadah. Heeh. Urang ngaku urang geus ngalakuin salah. Urang teh yang bawa kamera supaya orang-orang bisa lebih hade, berkaryana, lebih semangat deui. Wey, dulur-dulur, sadayana ulah galau, ulah risau, ayat trio bujang, dengan jambul, nu ngahibur. Dulur-dulur Kontrol atuh. wey, nu di kaler, jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu korot, jeung nu ngora, murang kali, oge bisa. Kontrol atuh. Wey, Indonesia genep 2 di Aceh tepi Papua. Komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Kontrol atuh. Now you're everything to me, and I could never see two of us over. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. Udih Said, cakep. Ngerjak. Mantap. Awas ya sila kerja karya, wih mantap. Sila gede apa sila letik? Banana. Kan sila letik mah nunggu impenan. Suruh wae tuh. Enggak sikat lah, open kita. Siap. Oke, mantap. Mang. Ditampi Mang ya? Ayo mangga. Tuh. Mantap. Mantap. Buahnya di mana ya? Hah? Buahnya? Ayah nang nyon di mah. Buah? Bisa nyin buah? Bisa. Hebat tuh. Ajib. Edan. Basiki cabena yuk Hah? Cabena? Cabena basiki yuk. Ada Punya orang ge ge. Asal nyeun we. Yang penting mah ada. Cabe jablanya? Bener. Pantesan galak. Mun teu galak mah mau aku. Oh, bener. Segar. Ajib. Urang teu kuat nyerah. Payah loba kene ieu. Ayo biarkeun sorangan. Mang hampura. Hayang mah sayang kene ieu. Bau amat teh. Hayang mah yang kene mah kumaha nyebeuteun Kontrol atuh tah. Biur bocor. Biwir handap. Nggak betenya, pecah hila. Siap.
Aduh, Mang, hampura, Mang. Bau, Bet. Pacailanya, nitip gitarnya. Oh, siap. Lanjut lah orangnya sekedeng mah. Gua kasih orangnya dua. Bumbu kacang. Mang, alhamdulillah. Mang jambu ke mana ya? Kita orang bawa juga. Nih. Anjir, banget ya duitna. Nah, dia ngitung duit. Biasa naga ngitung kasbon. Alhamdulillah, Sep. Jajan tuh buru jajan, makanya duitnya. Iya mana yang mending jajanin, Sep. Korun. Timang teh jajan banyak kena taun sih. Korun, nyote korun, pelit. Juga nanti mau teh jajan kena wabah, Sep. Wabah. Wabah lu lente. Gitu. So tahu mana Mas Sep. Urang mah teu bawa ngaranna Uwa Bahlul. Lagi Wasasmin, anyar eta wa urang. Mau jadi ka uwa. Mana we dah? Aduh. Ese awewe mah ambekan wae. Gang stipuceun kok koneng mah. Wah, Kontrol atuh pakai mamang. Hey. gitar mana? Hey, pandi ditu, urang geus beuteng. Tah kuat keluar kacangna oge. Nu ceureuh atuh, ditinggalkeun. Emang kunaon sih? Ih, eueuh di ditu. Teu dibawa ku mamang mah emang ada tuh berarti. Wah, Teo kalakan nyengir, kos embe. kontrol atuh. Ente kontrol mah. Pan urang aya bahasa meureun. Mang nitip gitar. Nah ditinggalkeun Kan urang bos beuteng meureun, daek teh mana ngabersiana. Bawa atuh lah ditinggalkeun di dinya. Ih, Bet, pan urang tengeuh meureun, komong keluar bumbu kacang mah, ulah sok mojokeun urang lah. Wajar memang urang neter di dinya. Pan di dinya nu katitipan ku urang. Bet, ngaranna musibah mah kan teu nyaho. Gitar butut oge meuni riweuh. Jaga tali sana. Santai. Jaga. Hei. Aya naon ieu? Santai. Kunaon, Mang? Tah si Betty gitarna leungit. Kusaha? Ku Mamang lain. Teu nyaho anu maok meureun. Ieu jelema teu bisa aja katitipan. Tapi cek itu carana oge, Bet. Antum main cekek-cekek wae. Oh, jadi sanu sewot goblok. Ana teu narima mun Mang Jamul cekek-cekek kitu. Geus teu kudu ribut. Urang hampura Bet geus lalai dititipkeun. Geus kana mah mun urang aya milik digantian ku urang. Ulah. Geuna amat. Pan lain Mamang nu ngaleungitkeunna. Geus we atuh ikhlaskeun gitar butut ge nih ampun. Jadah. Geus. Jedog dong, ulah jadi seuna, mantau ge ditu. Urang teresep we, Mang. Si Betty kalakuanna kieu wae. Ulah lebay. Ente teu nyaho sejarah gitar eta. Hah? Geus ngabaturan urang bertahun-tahun. Loba karya nu tercipta dina gitar eta. Ulah sembarangan mun ngomong. Geus Bet, urang main tampura Bet, urang mun jadi laribut. Engke lamun aya milik mah digantian ku urang oge. Hayu dong. Kitu wae kalakuan teh tobat atuh bisa mikir. Ayo. Tibang gitar acan ampun butut padahal mah. Si ada sana mau gitarnya. Man tong digantian. Atuh kudu digantian. Oh, atuh gitar-gitar butut terbutut. Aduh, Sep. Sep. Di mana? Meleng wae kontrol tuh mata, Sep. Teu buka mata sih kan? Apa ieu wae sih kan? Kebuatan. Kunaon sih kunaon? Saurang si Oni. Kunaon? Kitu wae di tengah teh nyambung Itu. Si gado teh apa si Oni wae naon? Maksudna orang jadi kesel we lila kailaan. Kunaon emangna ngobrol ke naon? Urang ngabahas naon, jawab naon. Geus. Ini mah orang ngopi meureun aji mah meureun nya. Nya dung. Boleh. Ka mana we? Nu ngeunaheun? Arek. Ayo, arek mah. Karab we karab. Berangkat. Sikat. Urang gandong atuh. Hah? Gandong urang. Boleh. Tilu. Iya. Bro. Kirim, bro. On, Kang. Oke, tinggalin gitar lah, kirim.
Wah asli mah, urang mah. Gitar urang yuk. Asli gitar urang mah. Ulah sok ngaku-ngaku Kang. Gitar kos kieu teh loba, urang hanyar meuli dieu. Sorry. Soalnya gitar urang model kieu leungit euy. Yang meuli Kang, yang meuli yuk. Oh, hanyar meuli dieu. Bener. Oh, bener. Meuli bisa. Teuing teu wau. Ciri-ciri jelemana apalnya teh? Ciri-ciri di mana? Hidung, pokok cuaca mendung. Terus aya kumisan. Kumisna teh meni gomplok pisan. Jadah. Kunaon jadah, Kang? Itu bener Kang, iya dibayar marah kurang bayar dia kurang dah. Aduh, Asli gitar urang Kang, soalnya gitar urang leungit, tadi leungit. urang meuli ieu. Asli ieu mah gitar urang ieu mah demi Allah urang. Urang ieu meuli 200.000. Geus kaparangnya urang resep dibeli ya gitar urang. Urang beli di deh, nya, beli di urang deh, nya. 250 dah, 250. Jadi deh 250 dah. Nya. Aduh. Padahal Asli ieu mah urang Kang, bener ya. Mau urang ieu mah, bener. Nya. Yuk, Hah? Bener ya? Ridho. 2,5. Oh, 2,5 aja. Iya Kang, tah, ditanggi ngepas. Geus teu kudu dihitung geus, mani. Beti, reka mana sih? Ti. Tentang-tentang diburu-buru pas naik lagi hutan amat. Ampun hati, abis itu buru-buru. Reka mana sih emang? Ayo perlu ti. Itu balik ke mana? Badai ke bumi, iya tos ngeser rujak. Beti pada ngiringan. Kemana? Hoyong sih. Tapi kewet dah nyanyi suanya. Abis itu bayunya? Ya, Enggak. emangnya beti kan negara-guru gitu. Ti, Nah balik deh ah. ayo poho. Naon? Siti can senyum. Enggak. Bang. Ampun, Bang. Ampun, Bet. Bet. Enak, Bet. Ya pelakuna, Mang. Pelakuna, yuk. Pelaku naon, Bet? Bangsat. Lu nggak mau gitar aing. Bener tuh nih, mana nyolong gitar si Betty? Ngaku ah. Ngaku, goblok. Bet. Mah, Tahan. Nih, ngomong nih. Ente ngomong, bawa lain ente nyolong gitar si Betty ngomong. Bener bet, mau mungkin si Oni. Oni ngomong coba bujur ngomong. Jujur. Ngomong coba nih ulah icing wae. Urang ngalakukeun kieu si Oni. Hah? Bukti. Oh, manehna nu geus nyolong gitar aing. Ngaku sia. Urang nunggu nyolong gitar si Betty. Goblok. Jada sia. Sanu geus ngajarkeun maneh tulang-tulang, ha? Hei. Oh, pantesan atuh. Tadi ngitung duit bini loba. Eta hasil mau gitar si Betty, ha? Sep. Boga kabutuh naon sia? Sampai saya ngelakukan nyolong kieu. Diajarkeun ku saha? Aing soe kieu.
Nih, lamun aing baru udah boga duit leuwih mah pasti ngabantu. Kamu cil ngomong mah. Otak maning sih di mana belum? Masalah kedeu beres kesempatan mana jelaskan nih, jelaskan. Aing teh yang beli kamera supaya karya aing teh leuwih halus. Tapi teh kitu carana oke jadah. Heeh. Urang ngaku urang geus ngalakuin salah. Urang teh yang bawa kamera supaya orang-orang bisa lebih hade berkaryana, lebih semangat deui. Supaya batur bisa nghargaan karya urang teh. Sabar, sabar. Kabeh butuh proses. Kupu-kupu ge. Mimiti nama geuleuh sancan jadi indah. Ulah sok ngalalkeun segala cara. Jang urang menggapai cita-cita nih. Ulah sok memaksakan diri. Dina keluar kemampuan urang. Hampurani, urang geus goblok jadi sohib. Urang benar-benar salut ka maneh. Geus mikiran kumaha carana berkarya. Kumaha carana leuwih alus di masyarakat. Nih, tampol di aing nih. Tampol. Gas. Lain mah urang kudu saling nguatkeun. Kudu saling ngarangkul. Pokoknya Barreto Channel kudu sukses. Barreto Channel sukses.